Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Keluarga besar Masjid Nurul Huda anu kupribados dipihormat, keluarga besar pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad anu kupribados dipihormat, al-mukarramun para alim ulama, para sesepuh pesantren, para ustad, para kiai anu sami-sami hadir anu kupribados dipihormat, para santriwar santriyah, ibu-ibu hadirin wal hadirat anu sami-sami hadir anu kupribados dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah, urang sadayana dina saat anu ieu tiasa kumpuriung dina ieu haflah mubarakah dina raraga pangaosan rutin anu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dina saat anu ieu pisan ngabukakeun manah urang sadayana kana jalan nusul ka hadrat Allah taala. Mudah-mudahan Allah mafarin ilmu nafi ka urang sadayana, sehingga kuasilah ilmu nafi urang sadayana dibuka hijab kana jalan kabagjaan, kamaslahatan, kasalamatan dunia sinareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados tengah kolong waktos margi parantos tabu 10 langkung 5 menit, mangga ieu pangaosan urang di kawitan. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman sabaraha? Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya sifat wahdaniyat. Anu kalimatina sifat salbiyah, wajib Allah kasifatan wahdaniyah. Anu kalimatina sifat salbiyah, wajib Allah kasifatan wahdaniyah. Wahdaniyat di Allah tilurufana, hiji datna sifatna rejeng af'alna. Wahdaniyat di Allah tilu rupana, hiji datna sifatna wahdaniyat di Allah kieu hartosna, hiji dat Allah tedua tetiluna. Wahdaniyat di Allah kieu hartosna, ijidat Allah kedua tetiluna.
hiji lain satengah natina dua damun kitu tadina teh aya dua hiji lain satengah natina dua damun kitu tadina teh lain hiji opat kali saparapat damun kitu tangtung ngarangkep telepat lain hiji opat kali saparapat damun kitu langtung ngarangkep telepat pilihan di Makassar anu kalima tina sifat salbiyah wajib Allah kasifatan wahdaniyah niat di Allah tiluru fana hiji datna sifatna rejeng afalna wahdaniyat di Allah kieu hartosna hiji dat Allah tedua tetiluna hiji lain satengahna tina dua damun kitu tadina teh aya dua lain hiji opat kali saparapat damun kitu tangtung ngarangkep telepat sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat termasuk sifat salabiyah, hartosna nyabut makulati Allah. Makulat nuka cabut ku sifat wahdaniyat makulat kam. Hartina Allah teu aya bilanganana. Allah teu nunggal, maknana Allah teu kakurung ku bilangan. Kulantaran Allah di Allah teu aya bilangan, jadi teu aya pertanyaan sabaraha Allah. Ari Allah teu aya sabaraha, teu aya pertanyaan kitu ka Allah. Jadi Allah mah teu aya bilangan. Pertanyaan sabaraha mah pikeun perkara nu aya bilanganana. Ieu sifat wahdaniyah teh tungtungna sifat salabiyah. Salabiyah teh aya 5. Kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bin nafsi, kalima wahda niat. Ieu 5 kabeh termasuk sifat adamiyah. Jadi sifat ku eueuhna. Ku
Kutu aya mimitina ayana Allah maka Allah kasipatan ku kidam. Kutu aya tungtungna ayana Allah maka Allah kasipatan ku sifat bako. Kutu sarwana Allah jeung makhlukna maka Allah kasipatan ku mukhalafah. Kutu butuhna Allah ayana kanu ngayakeun jeung teu butuh ayana Allah kana tempat pikeun ngancik maka jadi sifat di Allah sifat qiyamu bin nafsi. Tah nu terakhir Allah teu aya bilangan maka di Allah tetep sifat wahdaniyah. Pusatna makrifat teh dina makrifat ante dina wahdaniyat Pak. Seseorna nu gagal teh dina ngamakrifatkeun teh ngamakrifatkeun sifat wahdaniyat, ngamakrifatkeun wujudna Allah teu ragu, makrifat terhadap wujud Allah terhadap sifat wujud di Allah teu ragu saeutik oge, teu kurang saeutik oge. Ngamarifatkeun kudrat ngamarifatkeun iradat di Allah teu ragu saeutik oge. Jadi dina sakabeh sifat anu wajib di Allah teu aya anu dicampuran ku karaguan. 100% nekadkeun eta sifat tetep di Allah tapi lebah wahdaniyat mah seueur nu ragrag. Kumaha ragragna? Yakin Allah kawasa tapi orang boga tekad deui salian Allah kawasa. Gugur wahdaniyat Pak. Batal ngamakrifatkeun sifat wahdaniyat. Lamun batal ngawahdaniyatkeun sifat wahdaniyat, musyrik hukumna. Di mana musyrik? Musyrik ngabatalkeun syahadat urang ge Pak. Di mana batal syahadatna gugur agamana abadil abad dina neraka-na Pak. Ragbag dina wahdaniyat ya sih. Tiga golenceng na wahdaniyat. Lamun nu ta'alluq jeung kana diri ya dina taklif ti Allah taala kana salat yakin mun teu salat jadi siksa. Yakin kana yen salat teu parentah ku Allah yakin. Yakin kana salat, yakin kana zakat, yakin kana moal haji. Ini perkara ditaklifkeun ku Allah. Tapi karena janji Allah nu ta'alluq jeung rizki loba nu ti gogolenceng boro-boro santri kiai ge loba nu ragrag di dinya mah. Terus ya. Yakin kana salat tertinggalin salat pas lebah rizki mah napabeasan aing uwit rek dahar moal kira-kira. Sok, teu yakin kana janji Allah wa man min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Eta teh ayat naon? Ayat tadamun. Hartina tadamun teh pertanggungjawaban. Tanggung jawab jeung Allah aing nu ngarizkian makhluk. Da ari teu boga mah rarasan teh moal papanggih jeung rezeki. Jadi mun henteu boga duit teh salengit pangeran. Seperti gitu tadi sifat nu sajen mah yakin buleud 100% ngamarifatkeun sifat wujud qidam baqo mukhalafah jeung satuluina pokona sifat wajib di Allah kabeh dimarifatkeun ieu kecuali sifat wahdaniyat. Loba nu gagal bari teu karasa. Allah wujud ngan kuring ge wujud itu Allah bisa ngan kuring ge boga bisa meusan Allah kacida bisana kuring bisana meusan pembesar boga bisa eta teh teu wahdaniyat begitu ngaranna dari ngaran wahdaniyat manyalira teu aya salian Allah begitu. Mun Allah wujud salian Allah teu boga wujud, lamun Allah kawasa salian Allah teu boga kawasa, lamun Allah hirup salian Allah teu hirup. Allah hirup urang hirup ieu jakukeun hirup teh nu kuring. Lain lisan anu salah ngakukeun kuring hirup, tekad anu salah mah kuring boga hirup.
Sanajan lisan ngakukeun hirup tapi tekadna tong akur jeung lisan kuring dihirupkeun ku Allah. Di mana hirup dihirupkeun, hirup lin nu boga nu dihirupkeun tapi hirup boga anu ngahirupkeun. Diakukeun ku urang. Ari ngaku nu batur bener teu? Majikan batur diakun urang. Bener teu? Dema batur diakun urang. Afal Allah diaku pagawean urang coba so. Urang mah sekedar tempat tohir afal Allah aya diakukeun nu Allah teh nu urang. Lebah wahdaniyatin. Ari maknana wahdaniyat teh logat harfiahna manunggal wahdaniyat. Ari bahasa wahdaniyat teh aya deui persamaan bahasana nu beda tapi akur logat harfiahna. Wahdaniyat nunggal, wahdat nunggal, wahidiyat nunggal, ahadiyat nunggal. Ada beda-beda istilah ulama nih. Wahdaniyat nunggal Allah artinya. Wahidiyat Allah nunggal, wahdat Allah nunggal, ahadiyat Allah nunggal. Logat harfiahna sami tapi dina nyatana beda Pak. Sabab anu ditunggalkeun ku urang di Allah teh aya 3, hiji dat, 2 sifat, 3 af'al. Teu cukup nganunggalkeun datna wungkul ari sifat jeung af'alna teu ditunggalkeun ku urang. Nganunggalkeun sifat Allah, af'al Allah, nganunggalkeun sifat Allah, nganunggalkeun dat Allah. Lamun nganunggalkeun af'al Allah jeung sifat Allah ta eta ngaranna wahidiyat. Lamun tafsil. Tapi lamun nganunggalkeun af'al jeung sifat nu mujmal wahdat ngaranna. Lamun nyaksi kana asar af'al tuluy ditekadkeun teu aya nu boga tapak damel salianti Allah. Ngan can tajalli kana af'alna kakara nyaksi kana asar af'alna, ngan asar af'alna geus ditekadkeun sakabehna asar af'al Allah. Jadi yakin ka Allah ladang didalilan ku asar af'al eta nu kitu nganunggalkeunana wahdaniyat. Lamun nganunggalkeun Allah datna teu ngabanungan af'al asma jeung sifat tapi nyaksi kana nunggalna dat Allah tah eta nganunggalkeun saperti kitu istilah dina ilmu ma'rifat teh ahadiyat. Qul huwallahu ahad. Bajakeun ku anjeun Muhammad Allah taala teh nunggal. Nunggal dina naon? Dat. Ahad dan nunggal dina dat. Kunaon dibasakeunna ahadiyat? Terakhirna nganunggalkeun Allah teh dat. Di mana nganunggalkeun dat? Tangtu nganunggalkeun af'al asma jeung sifat. Tapi nu tajalli anu nganunggalkeun af'al asma jeung sifat belum tentu bisa tajalli kana nunggalna dat Allah. Ngaji ilmu ma'rifat am anu dinyakeun ieu teh ngaranna. Ngaji ma'rifat am Allah teh nunggal. Dalilna anu we sakitu rarasaan geus ma'rifat. Tama disebutna tauhid ibarat kakara nyaritakeun ilmu ma'rifat eta mah. Apa logatna hungkul ari wujud teh eta aya geus sakitu dalilna ieu. Ari kidam artina heubeul can ngarti heubeul teh kumaha pimanehna qiyamu bin nafsi jumeneng kalawan datna teu can paham kana jumeneng makna jumeneng kalawan datna. Tayana urang memahami makna wahdaniyat. Eta dina ma'rifat am. Jadi wahdaniyat dengan nunggalkeun Allah ngan can mampu tajalli kana af'al asma jeung sifat jeung dat. Menunggalkan Allah, yakin karena menunggalna Allah karena didalilan ku asar
al eta nu kitu tauhid wahda niat nu matak tingkatan tauhid teh aya 4. Tauhid wahdaniyat, tauhid wahidiyat, tauhid wahdat, tauhid ahadiyat. Secara global. Sama belum ada di tafsir. Ahadiyat ge aya 3, ahadiyatul jam'i, aya ahadiyatul jam'il jam'i, aya ahadiyatul jam'i wal farqi. Ahadiyat aya 3. Qul huwallahu ahad, maknana ahadiyatul jam'i, ahadiyatul jam'il jam'i, ahadiyatul jam'i wal farqi. Aya nu ngebahas tafsir seperti gitu, ahadiyatul jam'i, qul huwallahu ahad, geus cukup Allah nunggal. Manana Allah nunggal hungkul bari can bener nganunggalkeun Allahna. Tanu digali di dieu makrifat teh makrifat am. Anu nganunggalkeun Allah kalayan yakinna ladang dalil anu dipake dalilna asar af'al. Ibasahna kieu wahdaniyat di Allah 3 rupana, hiji datna sifatna rejeung af'alna. Wahdaniyat teh aya 3, hartina nunggalna Allah teh dina 3 perkara, hiji nunggal datna, 2 nunggal sifatna, 3 nunggal af'alna. Ari wahdaniyat di Allah kieu hartosna hiji dat Allah teu 2 teu 3na, hiji lain satengahna tina 2, damun kitu tadina teh aya 2, lain hiji 4 kali saparapat, damun kitu tangtu ngarangkep teu lepat. Makna wahdaniyat dina makrifat am teh kieu pidatna mah ye Allah Ta'ala teh datna teu 2 teu 3 teu 4 jeung satuluyna. Dari 2 3 4 mah eta mah bilangan. Lamun Allah 2 jeung 3 berarti aya bilangan. Lain ge nunggal atuh ari kitu mah. Hiji cenah nunggal hiji teh lain hiji sabenerna ka Allah. Ulah ngabasakeun hiji ka Allah dari hiji mah bilangan. Lamun nekadkeun Allah hiji tapi hijina hiji bilangan teu usah ngamarifatkeun Allah mah teu usah. Kuduna naon nunggal Allah mah teu aya bilangan. Jadi lamun ditanya sabaraha Allah, Allah mah teu aya bilanganana, tah kudu kitu nu bener. Ya Allah nu teu aya bilanganana, asa kitu teh. Kada bisa disangka pada ngahartianana wahdaniyat teh saurang. Nerangan kaos urang Ki Jayat sorangan di masjid. Ari Ki Jayat mah sorangan ge beda-beda. Ari Ki Jayat mah hijina meunang ngarangkepkeun tina juj anu bilangan, sirah, panangan, patuangan, sampean, sekujur awak ieu disebutkeun hiji jelema meunang nyusun tina juj anu bilangan. Allah mah hijina lain 4 kali saparapat, lain satengahna tina 2, hartina teu aya bilangan. Lamun Allah Ta'ala setengahnya tina 2 tak berarti lamun kitu mah tadina ti Allah teh 2 tuluy dicokot setengah jadi hiji nyerangan atawana hijina lain 4 kali saparapat. Dalamun 4 kali saparapat mah berarti 4 bagian dihijikeun jadi hiji. Lamun hiji 4 kali saparapat mah berarti bilangan. Lumatak Allah menang dibahasakeun hiji ka Allah asal make kaid hijina lain bilangan. Mata ka bahasana ka Allah mah dat anu nunggal. Lamun arek make bahasa sababna make ngabasakeun hiji ka Allah eta menang nginjem bahasa teh kade. Lamun jalma teu makrifat ka Allah ngabasakeun hiji tangtu hijina bilangan, hiji 2 3 seperti kitu. Teu usah ngamarifatkeun ka Allah lamun hijina hiji bilangan. Bahasa menang nginjem eta mah. Naon sababna? Mun aya nanyakeun Allah teh 3 henteu
dua henteu, hiji henteu, eueuh atuh lamun kitu mah. Terus dari pangaritas hiji naon cing? Nolin, angka hanapna ieu mah hanap. Anta hiji kosong, ari kosong naon? Teu aya. Berarti lamun Allah mun kitu mah Allah teh eueuh. Betaya bilangan bisi disangka eueuh Allah nu matak nunggal bahasana. Ingin mah bahasa nu panghanapna bahasa nunggal teh hiji. Matak dikaidan hiji lain 4 kali saparapat, hiji lain setengahna tina 2, berarti hijina lain bilangan. Menang Allah ditekadkeun hiji ngan kade ulah hiji bilangan maknana. Tapi ninggal ngan nyalira Allah wujud salian Allah teu wujud, Allah hirup salian Allah teu hirup, Allah kawasa salian Allah teu kawasa, entas kitu nyalira ngaranna teh. Tak kitu kan ninggalkeun Allah teh. Lamun make bahasa santri kieu, nah anu tilu teh eta, ieu teh nu tilu teh sabenerna mah di tafsir mah aya 5 nu tilu teh. Naon sababna? Tadi teh salab nyabut bilangan teh aya bagian aya bilangan nu misah aya bilangan nu ngahiji pan. Bilangan anu misah disebutna ceuk santri kamun pasil, lamun bilangan nu ngahiji mun ceuk santri mah kamuttasil ngaranna. Jadi kieu asalna wahdaniyat bidat, wahdaniyat bi sifat, wahdaniyat bil af'al. Tah ayeuna nyabut makulat kam teh anu bilangan anu ngahiji bilangan anu misah. Berarti kieu bahasana wahdaniyat bidat salabiyah kam muttasil, aya wahdaniyat bidat salabiyah kam munfasil. Gitu kan? Berarti bener gitu bahasana. Sok catat didinya. Wahdaniyat aya 5. Ari wahdaniyat teh aya 5. Kahiji wahdaniyat bidat salabiyah kamun pasil. Wahdaniyat bidat salabiyah kamun pasil. Aya wahdaniyat bidat salabiyah kamuttasil. Wahdaniyat menyambut bilangan anu misah, nyabut bilangan anu ngahiji. Anu nyabut bilangan anu misah kieu bahasana dat Allah nunggal teu 2 teu hiji teu 2 teu 3. Teu aya bilanganna. Dat Allah teh nunggal teu 2 teu 3 jeung satuluyna. Eta wahdaniyat bidat salabiyah kam munfasil. Dat Allah nunggal teu 2 teu 3 teu 4 jeung satuluyna. Eta ngaranna wahdaniyat bidat salabiyah kam munfasil. Kedua atas ini teu acan sok diantusan. Kedua wahdaniyat bidat salabiyah kam muttasil. Ieu mah wahdaniyat nyambut bilangan anu ngahiji. Wahdaniyat bidat salabiyah kam muttasil. Dat Allah nunggal kalawan lain meunang ngarangkepkeun tina juz anu bing bilangan kitu bahasan. Dat Allah teh nunggal kalawan nunggalna lain meunang ngarangkepkeun tina juz anu bing bilangan. Namun make bahasa awam nabisan mah sahiji Allah dina datna tapi hijina lain meunang ngarangkepkeun tina juz anu bing bilangan. Tak kitu. Sok aya apalkeuneun ke ajarkeuneun ka barudak. Gimana geus boga budak. Dan Allah teh nunggal hijina
Allah teh lain meunang ngarangkepkeun tina juz anu bilangan. Eta wahdaniyat bidat salabiyah kam muttasil disebutna. Dua dah. Di nomor 2 wahdaniyat pisifat. Ayeuna. Nu tadi wahdaniyat bidat aya 2 salabiyah kam munfasil jeung kam muttasil. Ayeuna wahdaniyat pisifat. Aya 2 deui we. Hiji salabiyah kam munfasil, kadua salabiyah kam muttasil. Jadi wahdaniyat nyambut bilangan dina sifat anu misah jeung dina anu ngahiji. Wahdaniyat bisifat salabiyah kam munfasil, wahdaniyat bisifat salabiyah kam muttasil. Wahdaniyat bisifat salabiyah kam munfasil kieu maknana. Salian dat Allah teu aya nu ngabogaan sifat saperti sifat Allah. Geus. Cok paham ku urang maknaan. Salian dat Allah teu aya nu ngagaduhan sifat saperti sifat Allah. Salian dat Allah tak yang ngagaduhan sifat seperti sifat Allah. Mun Allah wujud, lian Allah mata anu wujud. Lamun Allah kawasa, lian Allah teh nu kawasa. Lamun urang nekadkeun aya nu kawasa lian Allah, berarti nekadkeun aya sifat aya nu ngabogaan sifat salian Allah karena sifat seperti Allah, berarti musyrik bi sifat eta. Nekadkeun diri kuat, kuring teh kuat ka masjid, kuring teh boga hirup, kuring teh geuning bisa. Nah eta musyrik bi sifat. Anu gagal teh dina naon? Dina ngawahdaniyatkeun bi sifat salabiyah kam munfasil. Gugur tadi dinya. Batal mangadifatkeun sifat wahdaniyat. Lamun hate condong kalian Allah karena boga tekad bahwa aya nu bisa mere salian Allah. Lamun Allah mere salian Allah teu bisa mere. Pan tadi moal aya nu boga sifat salian Allah, salian dat Allah moal aya nu boga sifat seperti sifat Allah. Aduh, atuh musyrik bi sifat. Jadi tayeu lebah dieun nu loba gagal mah. Urang salat asa kuring nu bisa, hirup anu kuring, bisa anu kuring, gerak anu kuring, diri kuring digerakkeun ku kuring. Allah pere teu miluna naon. Engko sakapang dina ngarizkian nekadkeun yen anu ngahirupkeun kuring teh Allah. Tapi dina sakapang boga tekad bahwa diri boga hirup atau boga kuat. Namun kitu salian Allah aya boga sifat seperti sifat Allah, gagal dina wahdaniyat bi sifat salabiyah kam munfasil. Gagal wahdaniyat berarti musyrik hukumna. Di mana musyrik? Ari musyrik teh logat harfiahna mangarejengkeun pan. Itu. Ngarejengkeun yakin ka Allah, yakin kalian Allah. Musyrik eta ngaranna keyakinan kalian Allah ngabatalkeun kana keyakinan ka Allah. Sanajan leutik ka Allah 88, ka makhluk 1%. Gagal nu 88 teh. Boga duit 100 nu saperakna haram didahar kabeh. Jadi asup barang riba. Seperti gitu, Pak. Masjid hayam tilu ngan hiji menang maling. Diangen dihijikan. Jadi halal teh. Padahal bagian halal. Itu logikana, Pak. Awas kudu hati-hati dina masalah musyrik. Nu matak ilmu aqaid anu panggilana dicabut ku Allah teu muka bumi. Moal kiamah dunia na lamun aqaid masih keneh beres di dunia ieu.
dicabut ilmu aqaid, sasar akidah jelema, ngaduk-duk hidung tarangge nepi ka balas sujud, lain diusap bidadari kalian tak bisa neraka eta. Naon sababna akidahna sasar, cek Allah ing teu butuh kana ibadahna jalma anu hatena ngarejengkeun kuring. Inna syirka la zulmun azim. Gegabah iblis ge cilakana karena naon? Dirina ngaku bisa jeung ngaku boga, ngaku hebat, berarti musyrik fisik sifat. Ari iblis ngaku kana kehebatan Allah, ngaku ngan dirina ngaku hebat deui. Sehingga takabur teu sujud ku Allah ka Nabi Adam embung padahal sujud penghormatan. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Mimiti nama sasar takabur hatena, geus takabur teh ari takabur teh timbul tina musyrik, geus takabur dilaknat ku Allah. Padahal iblis teh boga modal, komo urang teu boga modal. Jalma takabur bari pakir nu geus tunjung. Leubeung harga teh alus takaburna. Iblis ngerasa hebat, ibadahna iblis kurang kumaha. Tawafna hungkul 14.000 tahun di aras, tawafna ge lain di Baitullah. Baitullah mah ukuran sabaraha Baitullah. Ari aras ukuran sabaraha cisok. Ditawapan ku iblis tu. 14.000 tahun teh ngaduk-duk ibadah ka Allah. Urang 60 tahun, naon 60 tahun. Rek takabur ku ibadah. Rek takabur ku jabatan, iblis jadi raisur ruhaniyin, jadi presiden malaikat. Sabaraha 40.000 tahun iblis. Jadi presiden di dunia, lain presiden dunia, presiden di negara seberapa 5 tahun leutik gitu. Rek takabur kudu kitu, inget heula ka iblis. Cacat iblis boga modal dilaknat ku Allah, kumaha urang takabur teu boga modal. Meureun di neraka sakor mah cicing ge. Iblis teh mata kitu teh modalna teh musyrik eta teh Pak, bisa terang mah sasar akidah. Panggalana dicabut di muka bumi ieu teh di mana rek kiamah teh naon? Ilmu aqaid jeung ilmu paroid. Dicabut paroid supaya riba nu di daharna, dicabut aqaid supaya sasar akidahna. Ngaduk-duk salat ge nu di hal haram, akidah sasar, teu butuheun Allah ku ibadah jalma nu saperti kitu. Boro-boro 60 tahun sabing bilangan makhluk wae di dunia ibadahna teu butuh Allah saeutik oge. Cek Allah meninggal datang ke kami abdi kami mawa dosa sapenuh dunia asal mawa hate anu teu musyrik dihampura dosa maku kami. Tibatan mawa ibadah dari musyrik mending mawa dosa dari tauhid ke Allah. Matak dikaderkeun ku iblis tah kitu. Di akhir zaman jalma sida palinter. Tapi akidahna salasar, pinterna otak kungkur, begug hatona. Dicabut aqaid mah. Ilmu ma'rifat artinya ilmu aqaid. Tangheula-heula nu dicabut di muka bumi ieu, di mana Allah geus rek ngaruksak ibuni ilmu ma'rifat. Mata kula aneh boro-boro santri kiai ngalarang ngaji ilmu ma'rifat. Deket kiamah eta bisa apa? Saking deket-deketna kiamah boro-boro santri ajengan ge teu butuh kana ilmu ma'rifat. Gegabah. Geus teu boga modal nyaho Allah mah mesti ngaduk-duk ibadah ge ka Allah da moal matak meneran ka Allah. Sabenaon teu nyaho nu disebut Allah teh mana nu ditekadkeun genderuwo atawa naon? Ya Allah jisoker ya Allah hate ka mana condongna? Kemana-mana ban betulnya hoja ya Allah naban betulnya ya Allah teh tajalli ka Allah mun teh tajalli kana datna kana sifatna mun teh tajalli kana sifatna kana ab mun teh bisa tajalli kana apalna tempo asar apal tekadkeun ieu tah menyeun ieu nu ditekadkeun Allah ku kuring teh ngan ngaranna Allah dat eta teh tah eta kakara marifat am disebutna teu kitu-kitu acan mah teu ka mana-mana eta mah ya Allah kan alif lam lam ha geus eta mah marifatan Allah malin laplam lamha gegabah sing boga katangtuan nekan nu ditekadkeun Allah ku anjeun teh naon sing boga katangtuan iman ka Allah iman geus tangtu nekadkeun Allah can berarti can sah imanna
Dengaran iman lain paya percaya, tapi percaya anu didasaran ku makrifat. Tata mata wal muradu bil iman at-tauhid wal ma'rifah. Nu dimaksud ku iman teh nganunggalkeun Allah anu make dasar makrifat ka Allah. Wahdaniyat pi sifat salabiyah kamun pasil salian dat Allah eueuh nu boga sifat saperti sifat lebah dia lebah nu gugur mah sok Pak. Aing teh aya geuning Allah ge aya jadi sarua teh kitu. Urang boga sifat aya, Allah aya. Mata ulah aya bising masakeun kuring aya di masjid. Kudu kumaha? Kuring ku Allah diayakeun di masjid. Beda antara nu boga aya jeung diayakeun, beda Bang. Kuring gerak ngaku boga gawe, kuring digerakkeun teh ngaku boga gawe. Ngan gerak teh ieu teh dohir di diri kuring, matak anta makhluk duhur, anjeun mah makhluk sekadar tempat dohir afal Allah. Perasaan urang mah awak urang teh gerakna kumaha urang, teu kumaha Allah gerakna teh. Kumaha uing we da awak kuring ye tuh kan kitu perasaan teh. Padahal mah teu kumaha Allah. Pada niat sifat salabiyah kam muttasil. Nunggal Allah dina sifatna tina hiji warna sifat. Tak kitu bahasana. Nunggal Allah dina sifatna tina hiji warna sifat lebah dia marda leuheung moesan. Nu ragrag mendinu tadi tah kamun pasil melobana. Lebah pidat teu sulit, lebah kamu tasil teu sulit. Anu pi sifat anu sulit mah nganunggalkeun pi sifat anu kamun salabiyah kamun pasil teh eta nu sulit. Sok bareng wae Allah aya kuring aya. Nunggal Allah dina sifatna tina hiji warna sifat. Kumaha maksudna? Jadi kudrat Allah teh teu bilangan, nunggal kudratna. Loba sote nu dikudratkeun. Ari kudrat teh ta'aluk ibadahna sifat kudrat teh ijad jeung i'dam. Hartina gunana apaedahna kudrat di Allah teh ngayakeun jeung ngeuweuhkeun makhluk. Jadi Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun makhluk teh ku kudratna. Tah kudrat nu dipake ngajelekeun wujud ki Umar, kudrat nu dipake ngajelekeun wujud ki Bakar, gitu maksudna. Sahiji Allah dina sifatna tina hiji warna sifat. Nunggal Allah dina sifatna. Opatah terus. Nu terakhir wahdaniyat fil af'al. Tah di dieu loba teh kose wade ieu. Wahdaniyat fil af'al salabiyah kamun tasil. Salian dat Allah teu aya nu ngagaduhan tapak damel. Salian dat Allah teu aya nu ngagaduhan tapak damel. Eta wadaniyat fil af'al salabiyah kamun fasil. Lebah kamu tasil mata aya dina fil afal mah sabab ari asar apal Allah mah seueur. Mata salabiyah kamun pasil. Salian dat Allah teu aya anu ngabogaan sifat salian dat Allah teu anu ngabogaan tapak damel. Ta eta wahdaniyat fil afal salabiyah kamun pasil. Ari urang leungeun kuring digerakkeun ku kuring. Sing inget eta ngaleungitkeun wahdaniyat fil afal. Macul teh kuring tuh kudewek mah anggeus dipacul cek ajengan sia teu bisa ku aing dipapatahan mah tah eta ngaleungitkeun wahdaniyat pi sifat salabiyah kamun gagal nekadkeun sifat wahdaniyatna di Allah teu karasa ku urang kiai keur muruk rasa aing nu bisa santri bisa asa menang manehna leungit wahdaniyat pi sifat salabiyah kamun fasil jadi ngawurukna teh ngalinur. Sabab naon hatena teu makrifat.
annasun niyamun faidamatu intabahu. Manusia teh sarare kabeh ge. Jadi nu teu makrifat ka Allah mah dihitung-hitung sare. Cek basa dohir mah nu teu eling eta sare. Benar ari keur sare eling teu? Nu sare wawuheun ka bapanan teu? Ai bapana gigireun teu wawuheun da sare. Dibere gula sina di dahar ngagayem lemah ngan amisna teu karasa da sare. Gitu. Jadi teu naon-naon nu sare mah seperti tadi apal Allah diakukeun nu manehna kelantaran sare. Gimana maot kakara lilir ke supe kabarja mando buka kakara. Karasa teu wala kaya. Gimana maot kakara lilir. Kade urang ulah kasup nu lilir dina nalika maot ya ti ayeuna lilir buru-buru. Matak ngesang kieu teh kulantaran naon nu sarena ya teh loba nu sasarean ribeuna. Lamun sarenyaan mah gampang ngagaingkeunana, lamun sasarean mah hese bannya diudang-udangkeun ge. Udang ya gara salat da mal salat sare we terus. Da sasarean lain teu inget ieu subuh ge inget. Ngan mal salat we ieu mah. Ngagaingkeun mah betah keneh nu sare. Matak aneh ilmu tauhid sok asup keneh ka nu bodoh. Ngaco nu beureuh teh salah da sabab teu nyaho. Ari itu mah nu pinter lain teu nyaho ngan emung migawena. Tuh kan sasarean ngaranna. Riweuh eta teh. Tawah dan niat bil af'al salabiyah kamun fasil. Nah, ieu lebah dia. Teu nu ngagaduhan tapak damel kecuali Allah berarti soca urang awas diawaskeun ku diri urang gerak digerakkeun ku napas kaluar ka jero eta sanu ngaluarkeun jeung ngajerokeun al nu ngaberjalankeun otak mikir tadabbur labdi tapahu makna dina salat saha al karasa asar apal Allah matak nekadkeun Allah dina waktu keur salat ningali tajalikan apal teu susah naon sabana indiraj di seluruh makhlukna Allah ya otak ke berjalan kieu karena Allah ngaberjalankeun awak gerakan seperti kieu karena Allah ngagerakeun gerak diri kuring ku Allah digerakkeun otak berjalan ku Allah dijalankeun ta eta jalma anu tajalli fil af'al. Wah tinggalikan afal Allah taala indiraj di seluruh makhlukna Allah tina sebagian makhluk Allah teh diri urang. Lamun ieu mah aing anu mikir kuring anu gerak diri urang ditekadkeun kurang kuring nu ngagerakeun diri kuring ngaleungitkeun wadaniat bil afal salabiyah kamun gagal wadaniatna musyrik bil afal eta ngaran musyrik teh sakolepat Pak aduh ting matak aya nu salat getol pas maot kelek musyrik naudzubillahi min eta udah watirkeun matak kudu latihan di ayeuna ini kasawah pas macul ari hek teh beres bunga ku aing anggeus tipat musyrik ingat wahdaniyat sifat salabiyah kamun keur ngaji di Cibaduyut ingat ta eta eling lamun anger terus meunang aing sare eta ngaranna kitu. Jadi maksudnya tadi teh sare nepi ka imah ge sare keneh sabab ngaku keneh nu kuring sare eta. Jadi atuh barang gawe ngalinur ini ka kantor ngalinur matak di kantor nate teu bener lakuna sabab ngalinur. Ini ke pasar tukang dagang teu bener di pasar ngalinur sabab apa lelempatan mana nu bener jeung nu salah da ngalinur. Ari nu sare apalin jalan mah akhirnya. Matak kalau mun hek jalma ngalinur mah suka imah batur pantas. Balik ke masjid ngalinur sama. Jadi rame na alam dunya kulantar loba jalma anu teu alecreg anu salah lakuna karena hirupna ngalinur. Hirupna sare lumampahna ngalinur. Wajar ngalinur mah da keur sare teu inget bapak tunyangeun ka TJ. Teu hidang sia mah bapak di TJ sare atuh dah. Lamun nyari mah inget bapak moal di TJ. Ngalinur aduh aing teh ingat. Rumah tangga lalaki jeung awewe ngalinur kabeh beres mah. Lamun nyaring dua anak apa lempatan maneh lalaki uing awewe kewajiban lalaki kumaha kewajiban awewe kumaha tahu coba lamun ngalinur kabeh guntreng.
sabab ngalinur ya mah tuh dah ngalalinur unggul. Hakna teu dibikeun nu batur dicokot ngalinur atuh. Ngalinur mah beres metak rumah tanggana teh dikategorikeun ring tinju. Hitung-hitung si Laila Ali jeung si Tisan tukang tinju kabeh. Beres itu. Mata kurang hirup di era globalisasi, hirup hayang bagja, neangan harta nu loba, salah rumus. Neangan ilmu nu loba, salah rumus, loba nu pinter. Ari pinter kumaha? Ari sanggeus loba ilmu teh pinter. Ari geus pinter karasa uing nu boga ilmu, pan ngarasa pinter, nu hebat mah nu ngarasa pinter, nu pinter ngarasa nu hebat mah jelema. Beres bah. Ngarasa pinter teu pinter ngarasa. Wah, mah beres bah. Jangan luhur jabatan, sanggeus beuki luhur beuki ripuh, loba tanggung jawaban. Jadi kiai ge keur can payu mati berasa ari geus payu mah sebuting 3 kali ripuh teu bisa sare-sare acan. Boro-boro senang. Siga hungkul cek batur. Kalau beuki ripuh. Tah eta. Mentak batur mah aya nu nyumput teneangan ge batur mah teh. Ieu mah diteangan malah iklan ongkoh. Wah, ribuh. Ribuh. Salah kaprah hirup di era globalisasi, di era teknologi canggih, dunia geus reyod, neangan kebagjaan lain muatan iman kadah ngalawaan harta, ngalawaan ilmu, ti kusruk ripuh ba. Kuduna naon? Kuatan hiji rumusna, kuatan iman rek beung harek pinter, syukur. Sanajan teu beung harteu pinter, kuat iman, sobar dina fakir, bodoh moal kata toloyo, salamet jeung nu palinter. Beres ba? Nu salah mah bodoh teh kata toloyo, ari bodoh na teu kata toloyo mah salamet. Nu bodoh rek diajar, salamet jeung nu pinter. Nu salah mah nu bodoh teu daek diajar. Fakir teu sobar, keur mah teu bogana naon, unggal poe diringkep di kantor polisi ripuh. Budak teh nu mere dahar. Dan kitu mah sobar, jahma fakir sobar dina kafakiran. Dan nikmat hirup ari sobar teh. Ari sobar nu bener mah da sobar hakiki mah tiis hate ban. Kajaba lamun sobarna diajar ripuh keneh teh mah. Sobar amma beda deui, hayang amek ngan ditahan. Matak ari lisan marepeh ngan panon muruluk. Cerik. Tapi lamun geus tiis mah teh moal cerik. Tiis weh teh seperti eueuh jeung aya akur karasana kumanehna. Tiis satena tah eta matak ari makna sobar ceuk hakiki mah tiis hate. Burudul qalbi. Tiisna hante, teu kecewa, teu keheul, teu hanyakal. Maksudna ningali kana irodah Allah. Aya ieu nikmat timbul tina jamal Allah, leungit dicabut ieu nikmat jalal Allah. Asal ningali tajalli ka Allah, keur di hadrat Allah rek untung rek rugi, untung duanana. Dina Al-Qur'an eueuh nu nyorot wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina manusia kabeh ge rugi kecuali nu iman. Nu iman mah untung, rugi ge untung. Kitu nu iman mah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Inna ada tu taukid, asubkan alif lam innal insana. Eta teh bahasa ahli ma'ani mah bah. Bisa digantian ku kullun innal insana teh. Kullu fardin min afradil insan husrun, kabeh manusia teu diiwar rugi kecuali nu iman. Tak gitu manana. Nu imanan teu rugi, asal hate tajalli ka Allah keur untung-untung keur rugi ge untung. Tapi lamun teu iman keur untung ge rugi, komo keur rugi. Untung awal kehancuran, untung jadi sarana kehancuran, rugi awal kehancuran. Deui nu matak jadi kealusan seden. Kerja lemah nu teu iman maka Allah nah. Mana iman di dia cek alu tahqiq mah tajalli ka Allah. Urang penting mah wusulna. Gitu, ke masjid jauh tapi wusul, syukur. Dekat baru wusul, alus kecil. Gitu. Ngaji teh keur mah make mobil alus, datang na pengajian baru wusul ka Allah. Ieu mah tumpak sepeda butut. Bana bitu wae sangsara tapi wusul. Alhamdulillah.
nganu pangsangsarana mah sepeda butut bari jeung teu usul tah eta mah. Geus pangripuhna eta mah. Jadi gembel dunia akhirat. Naudzubillahi min dalik. Kudu nama jelema mukmin mah jadi raja dunia akhirat. Salah rumus hirup di zaman akhir hayang bagja nangan harta nu loba kalabuki ripuh sieun ku batur. Jangan ilmu anu loba buki pinter nangan jabatan anu luhur kalabuki ripuh. Kuatan iman boro-boro anu alus sanajan papangih jeung rugi ge hate tiis. Alhamdulillah. Nah eta coba sok ajaran ku urang. Ieu ada niat bil amal ya kadeu. Kalimah ya ada niat bil amal salabiah kamun pasil. Nu matak dina iqrarus salikin teh tah. Geuningan la ilaha illallah la maujuda di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel kada eta teh ulah nalisan hungkul. Eta teh bahasa nu keur nuntun hate. Urang keur didieukeun ku saha? Ku al. Urang keur cager dicagerkeun ku saha? Ku al. Tah eta di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel eta teh nuduhkeun kana yen aya naon? Aya kamakrifatan terhadap wahdaniyat fil af'al salabiyah kamun hasil. Lamun kuring nu dieu kuring nu ngagerakeun diri kuring anu boga kuring nu boga harta eta leungit wahdaniyat fil af'al salabiyah kamun pasil. Gagal ngangkatkeun wahdaniyatna. Sebagian patekadan wahdaniyat gagal lebah kamun pasilna. Kajian beres dina kamun pasil pida, kamun pasil sifat beres, kamun pasil pida sifat beres, kamun pasil fil af'al teu beres, gagal seetik luntur leungit. Kamakrifatan. Tajadin teu aya anu ngabogaan tapak damel salianti dat Allah taala. Ngan afal Allah teh kabagi dua, aya afal mudhar, aya afal mukhtar. Tah ieu nya. Afal Allah kabagi dua, aya afal mudhar, aya afal mukhtar. Ieu teh ceuk bahasa marifat am, ari ceuk bahasa marifat hos maka bae ge mudhar teh mukhtar apa? Keur ngaji marifat ampan wayana we dibahasnya. Ari af'al mudhar af'al Allah anu Allah teu ngadamel lapangan ikhtiar dina eta af'al. Af'al mudhar af'al Allah anu Allah teu ngadamel lapangan ikhtiar dina eta af'al. Jadi aya ikhtiar teh ya, teu aya. Seperti Allah ngadamel lalaki aya ikhtiarna, lamun hayang boga budak lalaki kieu aya ikhtiarna teh ya? Teu aya. Allah ngadamel langit jeung bumi, aya eta afal mukhtar sanes motor. Allah teu ngadamel lapangan ikhtiar. Ari afal mukhtar nu kadua, afal mukhtar mah afal Allah anu Allah taala ngadamel lapangan ikhtiar dina eta afal. Jadi pikeun ngajalankeun ikhtiar teh makhlukna, makhluk Allah ku Allah digerakkeun dina ikhtiar nu didamel ku Allah pikeun ta'alluq jeung apalna eta apal mukhtar ngaranna. Seperti urang lapar tuluy tuang ta eta wareg teh eta disebutna teh apal Allah anu mukhtar sabab Allah ngadamel lapangan ikhtiar. Ada ulah pahili afal mudhar jeung mukhtar. Sing ingat sanajan aya ikhtiar eta ikhtiar teu napakan sing ngamut mata cek alut tahqiq mah mudhar kabeh ge. Naon sababna keur nu hadir di hadrat Allah mah teh sabab pa. Naon sababna ente beunghar sababna Allah ngarasakeun ceuk nu di hadrat Allah. Tapi ceuk jalma anu ningali kaakuan mah ka dieu naon sababna anjeun make beunghar sabab getol usaha. Jadi getol usaha teh jadi sabab aya beunghar. Eta teh sabab ceuk manehna padahal sabenerna mah lain sabab eta teh.
ngan cek ahli dohir sabab matak dina makom Islam mah aya sabab, tapi dina makom tajalli mah aya sabab. Nu jadi sabab mangan Allah hiji unggul. Naon sababna anjeun hirup Allah ngairodahkeun geus. Naon sababna anjeun beunghar Allah ngabeungharkeun. Lain ikhtiar, dapat turun kalau banu ikhtiar geuning teu beunghar. Ari Allah teu ngabeungharkeun mah matak leungit teh kulantaran teu napakan maka nu jadi sabab iradah Allah ngan hiji-hijina. Cek ahli tajalli nu jadi sabab ngan hiji-hijina Allah, tapi cek ahli marifat amma nu jadi sabab teh naon? Dina labah af'al muhtar aya sabab teh namudor mah teh aya sabab teh aya ikhtiar. Jeung Gusti Allah lain johar atawana lain nuktoh wallahu alam bisawab.